Oh. Ya, bahaya. Nembe pagi. Ya Pandita Resi Komayanati Universitas Jajar Sokalibat. Guru besar ya di dosen ongkoh, profesor ongkoh tidak malah digelarkeun oge damian ti para dewa. Ieu teh geuningan Pandita Dona Isek Jajar Sokalibat. Benar. Allah. Hapunten we kaula nu suga teh sanes salira. Ya tenang. Wajar. Tenang wajar hari Jumat wauh mah. Ngamburaeun. Wajar jelema gunung mah. Orang gunung mah da kitu. Orang gunung mah ikatan ke pakai katukang segala. Yang pakai segala pakai kacamata hideung kok cuma buta sia teh. Ya enggak mang ari itu Iya pun anak kita ya. Iya pun anak anu geus kakocara mancanegara si jago teh ieu dastina ya. Anu geus perantos viral. viral naon Paling hayam. Oh. Iya pun anak Bambang Aswatama. Bangun kaula Bambang Aswatama tiasina ya. Oh, beda soranna ge. Beda. Melewat tegas gitu. Bener dah. Guning aman. Mau aya di rombongan di mana? Sarebu hiji di rombongan di mana? Ama? Kaula Musalina weh. Bejer biasa naon maksud tujuan orang datang ke pertempatan. Bapak kaula ngahaja datang ka ieu pertempatan teh nyaeta cepat tur aya hiji petapan. Nya terbak wangi anu aya di tapal wates negara astina. Timbalan malah aya ngaran resi nyaeta Resi Ganda Suta. Mana Resi Ganda Suta? Sanes agul pupayung butuh kaula Resi Ganda Suta. Iya. Oh iya, sini. Si ganda teh ieu. Hari ini di tukang saha? Ia pun anak ganda sakti. Iya, nya. Nyaho datang na kaulah kayu pertempatan. Mawi kaulah itu apa? Mawi kaulah itu apa? Datang na kaulah ieu petapan lebak wagi. Kahiji. Kaula serak calaku Resi Bisma anu jadi satria di negara Astina lagi. Ngarasa aneh kuyen tepatnya tanah petapan Bakwangi anu mana ieu tepat-tepat ninggalkeun ayana di asup negara Astina. Ngarasa asing. Di mana aya kejadian di negara Astina laya Resi Bisma kaula anu bakati heula anu bakat yang hareupeunna. Malah aya langsung ti dewa saen para belabar kawat di mana kayan ayeuna cungring salakasa teu panas wibawa kumarana dilantarankeun ku hiji petapannya teh Bakwangi anu aya di negara Astina aja. Guningan barang disidik langsung kau kayak pertempatan. Kesal. Wayahna ieu pertapan datangna kaula kayak pertempatan teh nyata kudu dibubarkeun. Jeung sampean kudu tanggung jawab ka para dewa anu mana geus nyieun kakacawan geus nyieun malapetaka ti para dewa. Buah-buah ilegal ya pertempatan ieu. Tebogaan es kayu. Oh,
jam 12 oke jadi tunggu sih. Ada gitu ya. Ngaran-ngaran ilegal mah kakak jahat kali itu nah. Ada apa? Wayana ieu petapan teh kudu dibubarkeun. Sabab ilegal ya. Amal aja amal. Wayana Bubarkeun ieu tapan. Lamun teu dibubarkeun ieu pertapaan awas tuh tingali tembok di luar. Aya naon? Ngajenjer lain pager kacentul lain tutunggul. Tapi itu teh pasukan Kurawa pikeun ngadoser ieu pertapaan. Di antarana jantan Jendrana, Citra Yuda, Citra Soma, Cuma Gati. Mijik mi kan aja itu mah. Allah, ngomong ngomong lah. Saur teuing atuh ka 100, Bro. Ya lo badoy atuh 100. Kajandeng kitu keloban murid ge pusing. Wayana bubarkeun lamun teu dibubarkeun awas ka ieu perlakuan. Bener ieu pertapan teh ayana nyatana di hiji nagara astina. Ye sancana Resi Bisma. Kumaha? Dina ieu perkara datangna salira ka petapan Lebak Wangi kaula teh maksud derek ngabubarkeun. Bener? Sabab kaula teh geus aya di tapal batas negara astina. Geus asup wilayah hampura. Kaula mangayakeun ieu petapan Lebak Wangi teh lainna aya di negara Astina, tapi di batas negara Astina tuh paling kulon batusna. Da ieu mah hiji leuweung nu disebutna hiji leuweung nyaeta alas mertani baheula. Lainna kaula nyieun petapan di negara Astina laja, tapi kaula di batas negara Astina. Ngan saukur batas ayeuna ngeunaan. Yang kudu ngabubarkeun di petapan cenah cek we kudorna ieu petapan teh aliran sesat-sesat di mana kaula. Aya buktina. Da ieu mah pertapan ilegal. Sanajan pertapan ilegal ge kudu nyaho heula atuh perkarana kanak nyarita anjeun teh. Kamu izina. Sanajan izina dan niat kaula mah lain rek ngajahat ngadolim ngadokrim nyatana para pemuda, tapi pikeun jalan kahadian, pikeun jalan kabeneran ke para pemuda nu aya di tempat. Da bisa kitu. Rek saingan cenah jeung Jajah Sokalima. Lainna kaula rek saingan jeung pandita Residurna petapan Jajah Sokalima, da eta mah masing-masing we. Kaula nyini petapan teh lainna kaula agul ku payung butuh, tapi tadi teh geus aya nyaeta program ti pamarentah yeun ayeuna teh manusia teh nagara ngabutuhkeun hiji manusia anu berkualitas, anu berbudi luhur, anu bener-bener ngabela nusa jeung bangsa, anu berakhlak jeung adab. Homo ayeuna mah adab teh geus krisis. Loba anu pinter tapi kabalinger. Ka aing eta mah anjing deh. Agak kasem doa nya. Kurang ajar sia. Nyahoyeur si Bisma satria tim talhana Di mana? ayeuna lamun hayang salamet bubarkeun. Lamun teu dibubarkeun awas bakal diubrak-abrik di petapan. Lamun didinya rek ngayakeun riributan, da kaula mah teu hayang riributan, tapi didinya keukeuh hayang riributan, da bunganna didinya keukeuh kaula bakal ngaladena. Nah, si kurang aja si kunyuk.
urang aja awak kasih di sana awak kapal di sana negara asli nalaya teh negara beungar bulu di juru bulu di pantong nalaya di tengah imah becilait loba duit kena nyandung ah tanya siapa berhadapan dengan siapa ini tong sembarangan saja orang iya jeung ieu mual bakal mundur sasiku mual ngejat 1 jam bias kaula mual bakal mundur mual bakal ngapubarkeun ieu petapan sabab kaula geus bulet tekad bikin mertahankeun ieu petapan dabungan lain salah kaula ayeuna dewa ngayakeun saembara bikin ngancurkeun ieu petapan kaula nah lain dewa langsung datang ka ieu pertempatan malah nitah antek-antek model masih kurang ajar sia Awas tahan. ini disebut antek-antek Hadap Melayu. wah di sia wani Awas sepuh. kurang ajar sia teh buka kasopanan sia teh Tahap. hah jelema kos dia sia teh tiba pertapan cuman tina bambu geus belagu Tiba sekarang tidur pilih. tina bing ingin pertapan so tahu Pertamanya mulai banget para roy pertamanya. pertapaan teh lampu-lampu acan pertapaan dengan pelita jeung pelita Pertamanya tuh saya lawa nu mantak nawe sia mah kamajuan hidup oh beda jeung pertapaan aing mah jajal sok kalima mah hurung harelang lampu ditentukan dia CCTV gaya mengikuti zaman minum ka waktu mimpi pakai zaman ayeuna di pertapaan naon coba paling cai deui cai kendi oh di pertapaan aing mah nginum ge jus lemon. jus jeruk jus alpukat Kadang-kadang lagi bisa pula. kadang-kadang lagi aing mah mie sakura goblok sia atuh lain mie sakura goblok tidak ngilu-ngilukeun di negara aing mah setik atuh lain mie sakura lamun mie sakura mah cuman goceng sia teh Kadang-kadang setik gram. di negara di pertapaan jajan sok kalima mah ya di kadang-kadang lagi hamburger Ayah. pizza Ayah. hotdog Ayah. paling di dia mah 10 bui Paling bantu ini mah apa? paling mahal-mahal lagi apa sih mah Gajian apa menangge? ama sabar Tenang ada pesan kami di depan. Kak bubarkeun salamet teu dibubarkeun awas sadaya Aneh. rek kumaha salira resi bisma bubarkeun salamet mangga lamun kitu pamentana ku kaula bakal diladenan di luar mangga awas Ngaleos. Palingnya ke anak. wek nuli apa kaula Pandita Resi Kombayana Putrana Bambang Aswatama apa Beres. tembokkeun kajayaan dikasak teh sampean coba apakon wani maragu orang wani jadi ngapas kampung aku ladeni amakeun kaula mundur hayang nyaho itu muji pangarti nyarep pangabisa Mundur. kade ama Awas. Surya meratat saya meratat dor iya
Coba kamu cedera. Aku pakai sampai. Mas. Pada